Waduh. Sepi keneh. Tapi aya kene waktu sih. Ilok tadi bikin keluar mah ku pamajikan nanya. Ieu tangtangan menurut aing pandina peuting aing mereka kabar. Mudah-mudahan ieu budak saranggup kana tangtangan ieu. Saha nu bisa keluar ti heula berarti nya apalagi lamun keluar kabeh. Mantep ya. Barisa ngabohong na kabeh oge berarti. Aduh, nyantai lah. Sambil budak daratang. Wah, kamar aku orang yuk. Barisa yuk. Aduh. Bisa mau gitu mau orangnya. Aduh, hebat coy. Sila, waduh, hampir sejam setengah. Waduh, hari rup keneh mana woi. Alhamdulillah. Rup. Kumaha kabar saya seminggu ieu kamarana wae tuh. Kurang dia tuh diajak pembaturan deh itu urusan ini di Tangerang. Oh, Tangerang. Oh, kurang ke Bekasi. Bekasi ulur. Ya juga lah. Oh, iya. Ada orang mah jauh. Di mana? Tadi itu ke Purwakarta. Waduh, jauh boga dulur di Purwakarta. Boga. Juga teh nu kitu boga dulur. Hai, kurang banget orang jadi aku kene. Kurang mah di Bogor alhamdulillah. Emang aya saudara oge di Bogor. Tapi cara karena itu. Alhamdulillah orang Bogor secara rehat. Alhamdulillah. Rehat. Tentang peuting anu ditangtang ku urang. Saranggup tangtangan eta? Sanggup. Oke. Berarti didinya geus sanggup, berarti sanggup kana tanggung jawabna. Sanggup. Karep eleh sanggup? Sanggup. Oke, keluarkan. Amun bener mawa mah. Mawa. Pak, saluarkeun tuduhkeun. Iya. Nah, ayeuna geus siap? Siap. Atur posisi. Ayo. Masing-masing. Bos, udah lihat di tengah. Oke. Urang ya. Sih. Urang lagi di sisi itu ah. Itu atuh maneh. Tah ayeuna kumaha? Geus siap? Siap lah. Amun geus siap, ayo urang hom pimpa. Ayo. Hom pimpa laihum gambar. Nah, masing-masing duaan kan? Duaan. Oke, urang jeung Ole. Orang jong. Benar, Acil jeung Acim. Deal. Ayo. Main nempokeun urang mah kitu teuing Lin. Asa ngahina ka urang ya. Lain ngahina, Cil. Urang inget kerja man laleutik baheula. Ngangon. Kunaon emang? Mana sok ditanggung kebo. Angin-angin menumpak. Tunduh ngalenggut Cil mah ngale. Iraku ah. Rek antong disebut kituna lah. Eta baheula ke leutik. Lamun geus cager urang. Urang jadi ingat. Emang heuh. Oh. Samudah. Leutik. Aing yang serius saya ingat maneh. Naon Cil? Mana kitu ka urang? Urang ingat maneh. Pareto. Kulutik. Lawan maneh. Eta mah geleutik ayeuna mah disebut-sebut atuh. Lehoan. Oh, tahu kan Pareto cek urang ge jadi ingat baheula gitu. Ngolod wae. Terus nomor 11 Geus atuh geus eta mah. Mending sok disusut mah. Geus era. Jadi nah, ayeuna padahal mah main aja seru wae. Oh, Ulang mah. Naon kitu
cuma ka orang-orang ganti mulutna. Lagi belek. Gagas teh udah nya. Oh. Pareto mah. Tah, meni darong Batana. Rebek we. sama ka batu. Bisa lo Kemarin kita dua. Sarua. Bang urang mana mata. Rebek. Untungnya orang mah mulus. Mulus mana nama? Emang bener mulus. Cuman mana sangwir. Mereka mana, Neng? Tadi mah mereka warung Mang Ole. Mang Ole, aduh mana? Mang Ole. Beli. Beli jajanan. Jajanan. Saya naon? Iya gitu ya. Teh, terkalangitan Mang Ole. Emang kenaan Mang Ole? Tadi ayah di pos. Di pos. Ayah tadi ngomong ngarek bisnis nah. Bukan teh, tadi abi ninggalina ke karumpul di pos. Waduh, masalah di wae penyakit jeung si Berlin kanceuh di wae. Aduh, ampun. Jadi sabaraha duit teh? 5.000, Neng. Ya teh. Ayo deh, urang mangkat, urang ubrak pabrik pas tuh Mang wae kanceuh di wae penyakitna. Urang kudu dibejakeun kabi itu si Iyong ieu. Kudu dibejakeun ieu mah bener. Kumaha ieu penyakit geus karantuh di wae. Enak mah orang doakeun salaki urang. Bisnisnya sina meledug. Kang Ya Adi. kadang-kadang bisul ieu mah nu meleduk. Hayo orang sadara ibi-ibi salaki urang karanjeun deui penyakitna. Serang naon ye? Buset, karanjeun deui itu di pos penyakitna. Iya, Bisnis Kang Adi. bisnis di mana? Batur Jarudi. Godongnya meledug. Meleduk man emang petasan meleduk. Ih, pugu tadi Oh, ayo tetap coba saya urangnya enggak. Mendingan kayak nama orang hansip heula, urang laporan sina digerebek. Ah, hayu ari urang buktikan omonganna bener apa henteu. Tuh, aman lembur wae cek mah ya. Tapi erek mah ya. Tahu serangan mah dah. Nah, tadi namanya kudu keliling terus ya kembali. Masalah naon itu. Majikan nyerang, boy. Waduh. Nyara. Ini cenah rek bisnis ngomong nama. Kunaon eta nyepot di dinya? Sabar. Kan judi kanceuh cek urangnya ulah akan angka. Jadi we kanceuh. Punya bisnis.